أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngawitan abdi ngaos siiran kalawan muji Gusti Pangeran, zat nu maparin rahmat kanikmatan, siang jeung wengi teu itung-itungan. Ieu syairan tentang kaberkahan, berkahna dina ieu bulan nu seueur kana perjuangan, eta bulan 17 Agustusan. Pejuang urang anu harebatna ngalawan penjajah anu nurjana, anu rek ngaruksakana nagara, beak dibasmi ku pejuang baheula. Ayeuna nama di Indonesia tos teu aya penjajahna, anu tos arereh ku jagoan nagara, dibasmi bebeakan ku anjeunna. Indonesia teh parantos merdeka, merdekana tahun 45, bulan Agustus anu dicatatna, tanggalna eta 17na. Dina bulan ieu hayu rayakeun kana naon anu tos dijuangkeun, pangorbanan anu luar biasa pikeun ieu nagara Indonesia. Yuk urang doakeun ku sadayana, me ieu nagara Indonesia tentrem jeung tenang salamina, tentrem jeung aman